Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana. Urang masih kana tiasa patapang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanos mung dicomantara. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejeurna si kamileung dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-64. Nah, mudah-mudahan ku ini acara dongeng sudah teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggeberahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana. Disuklakna disiklukna nu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang memulai seni urang seni tradisional Sunda. Pada teu nyangkolong tinggalna waktos yuk urang dirangukeun ieu dongeng Sunda. Leujeung ngadangu. Rungkah. Aduh, kumaha kaayaan negara model kuas kieu laleuleus kabeh ye. Kurang ajar saha anjeun sebenarnya. Kapan kula geus ngomong kula anu ngaranna Panjisanan teu kudu dibulak-balik deui. Panjisanan ngaran kula. Setan alas Raponggawa udah diantep ieu manusia geus wani-wani campelak euy ngahina basa ke kerajaan urang. Tewak serahkeun ka Kangjeng Raja. Tewak. Wow. Sakabeh para ponggawa nu aya di dinya nu samakta ku pakarangna rob harita teuing sabaraha urang jumlahna ngan anu jelas kabeh hoge ngariung bangun hayang pada nyiksik kana kulit tur awakna Panjisanan anu keur tetep nangtung mancuh dina tangtunganana. Sedengkeun jalma anu teh tadi ngarasakeun kumaha hebatna Panjisanan, leungeunna anu karasa komper, pedangna ge anu geus ngagoler harita mundur ka tukang. Dina hatena pok ngomong, ih saha sabenerna ieu manusia ngaran Panjisanan kacida pisan hebat. Encan naon-naon aing geus eleh, encan naon-naon pedang aing geus leungit. Pakepluk lagrag tina leungeun aing jiga anu komper dak tumadak tu bisa digerakkeun. Luar biasa. Kitu ceuk gerenengna jalma nu geus ngarasakeun kagagahanna Panjisanan dina waktu harita. Kadenge ting hariusna sora pedang anu rek ngarencah awak Candisanan. Panjisanan saeutik oge teu ngombahkeun awakna. Ajian lembu sakilan anu memang dipake ku manehanana pikeun nganangkal tina sagala benda-benda anu rek ngahajar kana dirina. Seperti gada, pedang jeung sajabana. Teungeulan-teungeulan oge tangtu moal bisa asup sajengkal tina awak manehanana tina kulit manehanana. Barang ting hariusna eta pedang anu rek ngarah kana kana awakna Panjisanan. Panjisanan sakolebat hari tengah kipegeun awakna. Brak! Jalma anu keur ngariuk nu keur ngahampuk, anu arek meneungeul, anu arek ngahajar make pedang jeung sajabana kabeh ngajengkang ka tukang pedangna pedang ngacleng tina awakna Panjisanan harita. Lesot tina leungeun masing-masing. Waduh. Cungkal. Atuh puguh we. Jalma-jalma nu can kabagian nyerang dina waktu harita mundur ka tukang sababaraha lengkah. Ngarasa heran, ngarasa aneh ku Panjisanan anu memang teu ngalawan kur tibah ngakipeukeun awakna, tapi akibatna para ponggawa kabeh ngararaceng lir ibarat dibantingkeun ku leungeun masing-masing. Panjisanan harita pok ngomong bari neuteub seukeut ka sakabehanana. Sakitu geuning kemampuan anjeun teh. Geus lamun sakira-kira teu mampu newak kula, hartina karaman-karaman kabeh bakal ararasup ka dieu. Di mana keamanan ieu nagara? Panjisanan harita nu leumpang ningalkeun eta anehna jalma ponggawa sakitu rajegna eueuh nu daek noel, eueuh nu daek nyampeurkeun atawa nu nanya ka Panjisanan. Panjisanan asup ka jero nagara
ngaliwatan lawang saketeng anu dijaga ku puluhan ponggawa tangtuna anu samakta ku pekarangan. Barang nepi harita ka jero benteng lawang saketeng, kota raja anu endah katingali cai curcor di ditu di dieu. Paingan geuningan. Bener-bener ieu nagara teh hebat nakeranan genah nakeranan, tapi saha raja anu sabenerna cenah tadi ngarene Prabu Amarwetu. Awewe tawa lalaki, tamun ngingetkeun kana Prabu matang tu lalaki Amarwetu. Aing jadi penasaran ya. Prabu Amarwetu ieu nagara ngaranna Jambarwati. Cik. Sedengkeun para ponggawa anu tadi ngepung diantarana aya nu lumpat ka jero karaton ngalaporkeun eta kejadian. Anu katarima pisan nyaetana ku Raden Senopati Taruna Jati. Ada peruk para ponggawa hari tanggal depruk deku dihareupeun Senopati Taruna Jati. Aya naon anjeun? Lulumpatan jung ujug deku dihareupeun kula. Ampun Gusti. Di halaman kerajaan di Lebet benteng lawang saketeng aya anu ngamuk nguak ngawik namina Panjisanan. Di jero benteng lawang saketeng aya nu ngamuk. Nuhun Gusti. Nakamana para panjaga samemeh asup ka jero teh meureunan geus dijaga leuwih ti heula ku penjaga anu memang pangalaman, para tentara, para ponggawa anu hebat. Nah bisa lolos. Ampun Gusti, memang enta nu kajantenan. Anjeunna teu tiraku pakarang, teu mempan ku senjata, ilmu panemuhna hebat, gagah tur sakti Raden. Di mana ayeuna jelema? Aya di halaman di payun caket alun-alun kota raja Gusti. Anjeunna nuju ngawak ngawih. Kurang aja. Saha ngaranna tadi? Namina nyaeta Panjisanan. Yuk antirkeun kaula. Belah mana jelema sabenerna eta jelema nu rek naon maksudna make jeung asup ka nagara Jambarwati. Dagoan satria saha anjeun teh geuning? Ayo Cumangga Gusti, cumangga Gusti. Sanggeus puguh kitu mah Senopati anu katingali geuneuk beureum di beusi atah beuleum pamenteuna. Harita leumpang ngagedig dianteur ku dua ponggawa anu ngalaporkeunana tur ditujukeun ka salah sahiji tempat anu mana eta tempat teh nu disebut deukeut alun-alun kota raja. Eta tempat anu endah, tempat arulin, tempat rekreasi meurinan di desa atanapi di kerajaan Jambarwati. Kerajaan Jambarwati kasebut kerajaan beunghar. Prabu Amarwetu anu kasebut gagah tur sakti. Prabu Amarwetu mangrupakeun hiji kerajaan anu ngamusuh jeung kerajaan Galihpasa nyaetana Prabu Waringin Sungsang. Dua kerajaan gagah, dua kerajaan sakti anu pamimpina pada ngabogaan ilmu panemuh jampe pamake anu hebat. Sababaraha kali papanggih Prabu Waringin Sungsang atawa Prabu Amarwati can pernah eleh, dua-duana can pernah menang oge can pernah eleh di lamun temah perang. Tapi encan aya nu ngaranna peperangan jeung eta kerajaan. Sabab Prabu Waringin Sungsang kasebut
masih keneh barayana Prabu Amarwatu, tapi masalah hal ilmu bela diri dua anak silih elehkeun, tapi oge can pernah aya nu eleh, oge can aya nu meunang. Nu matak karajaanna tetap gede, karajaanna tetap jaya. Sabab untuk silih serang ke kerajaan, kur serang kaliwatan pribadi nawe. Senopati Tarunajati anu ngagidig harita rula tereret ka kenca kakatuh. Di belah mana Ponggawa? Itu tadi Bapak di Gusti. Jangan lamun geus aya bejaan kula. Para Ponggawa harita lalumpatan neangan di mana jalma nu ngaranna Panjisanan. Barang ret harita kabelah kencaeunana kasambak Panjisanan anu keur diuk we bari tumpang kaki genah galeuh harita. Nyang hareupan pancuran anu kacida pisan endah barang katingali ku dua Ponggawa nu neanganana. Itu Kakang kurang ajar ngadon tumpang kaki genah galeuh kawas kitu. Itu benar-benar kurang ajarna jelema teh. Eueuh kasieun, eueuh katin. Teuneng ludeng jigana teh jelema teh. Teu sieun ku itu, teu sieun ku nanaon jigana mah ye. Nya teu nyaho kitu Prabu Amarwatu nu sakitu gagahna. Ayo urang bejakeun ka Raden Senopati Tarunajati. Ayo. Antukna dua Ponggawa harita indit ninggalkeun eta pitempatan. Sanggeus nepi ka Senopati Tarunajati, dua nana harita deku nu saterusna ngomong tur ngabejakeun di mana ayana jalma nu ngaranna Panjisanan. Tarunajati harita langsung indit ngagedik. Barang nepi kanu dituju tetela eueuhna sasaha nu tadi aya nu keur diuk, tapi tetela eueuh sasaha nu keur diuk nu katingali teh cai anu mancur we harita dina tatamanan. Bah, kurang ajar. Mana nu pajarkeun di dieu tadi aya jalma nu ngaranna Panjisanan. Eueuh ulah ngabohong anjeun. Hayang dipenggal nawa anjeun ku kola. Ampun Gusti. Tadi leres-leres aya di dieu nuju tumpang kaki genah galeuh eta satria teh. Tapi nah ayeuna tos teu aya. Ka mana seleresna ieu manusia? Kurang ajar. Teangan sing nepi ka kapanggih. Ulah aya tempat anu kaliwat. Ulah aya tempat penyumputan pikeun panyalindungan manehanana. Obrak-abrik di mana-mana. Cuma enggak Gusti. Kula Panjisanan teu jauh ti anjeun, teu kudu diteangan ka ditu jeung ka dieu. Aya di dieu da. Saha anjeun? Apan anjeun teh keur neangan kaula? Yeuh kaula belah dieu Panjisanan yeuh. Panjisanan ngaran kaula. Bah, kurang ajar. Anjeun geus wani-wani ngalejokeun kula. Saha oge nu ngalejokeun anjeun? Parina oge rek naon neangan kula da kaula mah lain jalma jahat. Lain karaman. Satadi oge kula datang ka ieu pitempatan teh rek miru rehat, rek miru cicing. Sajongjongan mah sugan jeung sugan aya bebeunangan di desa ieu. Di karajaan ieu. Tapi tetela Ponggawa anjeun anu garagah tur sakti teu ngijinan kula cicing di dieu. Nya kapaksa. Kula maksa asup ka ieu nagara ngaliwatan lawang saketeng anu dijaga ku para Ponggawa ti Karajaan Andika. Sabab kula ngarasa panasaran aya naon sabenerna di ieu karajaan nepi ka teu dimeunangkeun ditincak ku jalma liat.
kurang ajar sangaran anjeun nah ieu mah ieu pamimpin satria ti nagara kula geus sababaraha kali ngomong kula nu ngaran Panjisanan na teu kadenge tawa ceuli anjeun ngahajat teu ngadenge atawa memang memang naon sia memang bulu kelek tidak sama dengan bulu memang teu meunang kitu eta mah teu asup banyo teuing Panjisanan ulah kita tadi aya di dieu tujuan sebenarnya anjeun datang ka dieu rek naon tujuan ka ulama datang ka ieu tempat datang ka ieu nagara lain arek ngacau lain arek maling lain arek maok sabab kula lain karaman lain jalma jahat anu pagaweana ngaruntagkeun keur nyusahkeun jalma-jalma liat apanan tadi kula geus ngomong kula ka dieu teh rek milu istirahat lantaran kula keur leumpang di tempat anu jauh nuju ka tempat anu can nyaho ka mana tujuan kula Panjisanan ulah nyeun ekole ka perdaya anjeun pura-pura ayeuna keur ngalalana nyimpang di ieu nagara ulah teu percaya teu percaya mah kumaha andika sabab hate kula teu hayang dipercaya ku batur tapi sikap jeung pribadi kula anu mantak batur bisa percaya ka kula kurang ajar Panjisanan saha sabenerna andika geus sababaraha kali kula lain saha-saha kula jalma anu keur ngalalana neangan pangalaman hirup na aya naon andika teh satria Panjisanan ieu nagara Jambarwati anu di rajaan ku Prabu Amarwati apal kula ge apal sabab tadi anak buah anjeun para penggawe oge ngomong kawas kitu kula oge nanya ieu karajaan naon dibejakeun ieu nagara teh nagara Jambarwati saha rajana cenah Prabu Amarwati ngan naon aya keanehan kerajaan anu mewah kerajaan anu gagah kerajaan anu kasohor sakti tetela geuning ieu teh gampang pisan diasupan ku karaman gampang pisan diasupan ku para panjahat disusupan ku jalma-jalma anu teu tanggung jawab urang ajar ulah ngahina ka kawas kitu kabuktian tur kenyataan anak buah anjeun para penggawa anu geus ngomong aneh kan kumaha carana ieu karajaan kumaha gawena para penggawa sehingga para penjahat bisa asup ka ieu nagara cenah ieu nagara teh teu bisa asup keur jalma nu lian eta buktina para karaman geuningan geus ngobrak-ngabrik rahayat di ieu nagara nu disebutkeun nagara nu gagah kerajaan Jambarwati rahayatna kucar kacir kumaha cara gawena para penggawa di nagara mana senopatina ti nagara Jambarwati mana pepatihna ti nagara Jambarwati kurang ajar anjeun geus kahina basa tengah hina basa bukti ternyata ieu nagara geus goncang ganjing bah kurang ajar setan alas Panjisanan kula senopati taruna jati ti ieu nagara Jambarwati oh jadi anjeun senopati
nyangakeun semah pangabaktos Gusti Raden Senopati nu agung. Kurang ajar geus ngahina anjeun. Teu ngahina anjeun Senopati, ulah Senopati kula nyamakeun semah pangabaktos. Panjisanan ulan Gusti, ulah ngahina. Teu ngahina panjisanan leuwih hade ayeuna paduhareupan jeung kula Senopati Tarunajati. Oh sumangga. Senopati Tarunajati harita nu ditinggalikeun ku rahayat sakapeung dilingkung ku para ponggawa nu datang hiji-hiji kadinya. Nyali nu keur parere omong antara hiji satria nu can dikanyahokeun ngaranna sabareh mah. Senopati Tarunajati nu katingali pameunteunna keuneuk lir beusi atah beuleum asa dihina basa ku ieu satria nu anyar pinangih anu ngaran Panjisanan. Serepet Senopati Tarunajati harita nyabut kerisna anu nogel tangtuna dina pelbah cangkeng. Tarunajati anu ngacungkeun eta keris. Panjisanan geura tarima kakuatan ti ieu keris sakti, keris karamat. Senopati Tarunajati Senopati anu agung geura sok atulah eta keris teh geura tubleskeun ieu ka kaula kula Panjisanan. Jiga-jigana ningali keris kawas kitu teh nah eta keris teh bet leuleus kawas kitu melentung. Beres harita Panjisanan ngucapkeun keris eta leuleus tur melentung. Sakotret kayu api eta keris teh bener-bener harita siga katrapan ku ajian ti Panjisanan anu ucap nyata saijo sacidu metu. Pelenting eta keris melenting las dumadak harita leuleus sapada harita eta keris teh. Keris lir anu gagah sakti kasohor. Eta keris lir ibarat karet sapada harita anu pelentang-pelenting karitu ka dieu nu tangtu moal bisa digunakeun sanajan kumaha oge. Panjisanan harita seuri nepi ka totongengan. Panjisanan sirina haritan bikan nyebar kesak antero eta jagat di kerajaan nagara Jambarawati. Anu ngadenge sirina Panjisanan panasaran di mana eta nu seuri. Tukang dagang harita tumandang anu keur ngajaga lalumpatan muru ka pelebah di mana datangan nu seuri. Tug nepi ka jero istana Prabu Amarwatu oge nepikakeun heran ngadenge anu seuri nepikakeun asa nongtoreng kana ceulik manehanana. Prabu Amarwatu anu dina waktu harita keur calik duaan jeung Patih Jantiri. Pok Prabu Amarwatu bari ruat teret kaluhur kagigir kaharep jeung ka kenca terakhirna neuteup ka Patih Jantiri. Anu sarua bingung sarua heran ngadenge eta nu seuri. Kakang Pati eta aya anu seuri nepi ngabarakata kawas kitu. Kira-kira di mana Kakang Pati? Gusti anu seuri eta tangtu di ieu di jero karat di jero nagara. Tapi di mana eta nu seuri Jisim Adi tangtos teu terang ngan anu jelas eta nu seuri teh nunjukkeun ilmu panemu jampe pamake. Jalma biasa moal aya nu bisa ngalakukeun khusus keur jalma-jalma anu sakti gagah
kebogaan ilmu panemuh jampe pamake nu hebat Gusti. Memang bener. Tapi di mana? Ke. Jisim abdi nyuwun pamit heula urang mariksa di mana eta jalma anu seurina. Saha urang mana jeung di mana? Coba pariksa di mana eta jalma anu seuri. Tewak lamun sakira-kira ngabahayakeun ka negara. Sumut permios heula Gusti. Tah sanggeus puguh kitu mah Patih Jantiri harita undur diri dipayeuneun Raja Prabu Amarwet. Patih Jantiri anu dibarengan ku sababaraha mantri harita diiring kaluar ti istana rurat teret ka kenca ka katuhu nanyakeun ka para ponggawa nu tangtu dituduhkeun ku para ponggawa yen eta nu seuri teh sorana Panjisanan anu keur di alun-alun kota raja anu keur paadu hareupan jeung Senopati Taruna Jati. Atuh puguh we Patih Jantiri ngarasa heran tur kaget ngaran Panjisanan anu can diapal anu can dikenal kumanehana jalma anyar pinanggih hiji satria nu tangtuna Patih Jantiri ngayakinkeun eta satria lain satria jalma biasa. Panjisanan ngaranna oge Panjisanan ngaran hiji pamingpin aya naon sabenerna kunaon make jeung padu hareupan jeung Senopati Taruna Jati. Cik kaulah hayang nempo keur naon sabenerna. Patih Jantiri harita leumpang anu tetep dituturkeun ku para pengawal. Abdi dalem anu satia sanggeus nepi ka alun-alun kota raja kacida pisan kagetna ningali Panjisanan harita anu nangtung mancuh dina tangtunganana. Puukna anu panjang ngagebay harita ketebak ku angin rarawisan tuririakan. Sedengkeun Senopati Taruna Jati anu nyekel keris harita peluntang penting kaditu kadieu anu ngarasa bingung tur heran asa kaeraan ku jalma-jalma anu nyaksian dina waktu harita. Dina hate Taruna Jati pok ngomong, ih kurang aja saha sebenarnya Panjisanan. Nah boga sihir naon ieu keris aing nepi ka pulutak peletok kawas kieu. Mana bisa digunakeun ieu keris kawas kieu. Wah setan alas kurang ajar. Cek Taruna Jati haripari lung eta keris dialungkeun. Panjisanan ningali Taruna Jati nu ngalungkeun keris harita bangun anu amek nakeranan. Pok ngomong Panjisanan ku leuleuina. Gusti Senopati Taruna Jati anu gagah. Kunaon eta kapan keris teh keris kramat? Apaan eta keris teh keris warisan? Kunaon make jeung dialungkeun ih lebar atuh lebar. Urang ngajar. Keur ngalawan anjeun teu kudu make keris. Nah atuh make jeung ngaluarkeun keris sagala narek pamer ka kula. Wah. Panjisanan dirasakeun pangawasa kula. Iya. Harita Taruna Jati anu ngawatek aji kakuatanana ladug tina leungeun belah katuhuna harita meledug lir ibarat haseup anu warna hideung. Sedengkeun Panjisanan anu tetep nangtung mancuh dina tangtunganana bari neuteup seukeut bibirna anu sungging harita nunjukkeun anu tenang nunjukkeun hiji satria anu gagah pinuh perbawa. Taruna Jati harita anu ngawatek ajianana belesat. Taruna Jati harita ngabelesat. Saterusna nyerang wak ngawik ka Panjisanan anu nangtung mancuh dina tangtunganana. Di arah tangtuna pamatihna nyaetana dada Panjisanan anu rek ditabrak make kakuatan tanaga jero nu kacida pisan hebatna. Gelebug angin anu kacida pisan gedeuna ngagelebug dina waktu harita. Panjisanan kur tiba ngagerakeun leungeunna harita nu belah katuhu
dayagdag ka tukang. Taruna Jati hari tengah dayagdag bari nyekal kana dadana. Hiu, Taruna Jati hari ta sobara cumpalikan hari teh ka tukang ibarat aya ka kusur ku tanaga anu kacida pisan hebat tanaga anu kacida pisan rongkahna. Taruna Jati harita anu cengkat lai getih hideung katingali nu kaluar lain beureum tina palebah bibirna. Ulah ngajar. Taruna Jati senopati ti kerajaan Jambarwat teu kudu ditaruskeun ieu tarung teh. Ulah ngajar. Geus teu kudu loba omong, teu kudu diteruskeun. Sabab leuwih anjeun ngaluarkeun tanaga, kakuatan kula bakal ngaraksuk kana jiwa anjeun, ngaruksak kana fungsi-fungsi nu aya dina jero badan anjeun. Ningali kawas kitu Patih Jantiri harita kacida pisan kaget tur heran. Curelat Patih Jantiri hari tengah curelat awakna ngablesat anu tadina nangtung kacida jauhna ayeuna jol ojol geus aya di hareupeunana Panjisanan. Panjisanan ningali anu datang nyaeta hiji patih dina tangtungan anu beda. Can apa Panjisanan eta patih? Panjisanan anu neuteub seukeut harita pok neuteub. Kaeta tangtungan anu nangtung ujug-ujug geus nyampak aya di hareupeun. Sampurasun kula. Rampes. Saha ngaran anjeun? Kula nu ngaran Panjisanan. Rek naon tujuan anjeun datang ka ieu nagara sehingga ngamuk muak ngawik di negara kaula, yeun kakacauan di negara kaula. Salah lamun anjeun nyebutkeun ka kaula yeun kakacauan. Justru para ponggawa anjeun jeung ieu Senopati Taruna Jati anu nyieun kakacauan nyerang ka kula. Kula datang ka ieu teh lain niat arek jahat. Kula rek milu istirahat lantaran kula tos ngalaksanakeun perjalanan anu kacida pisan jauh. Punten saha salira teh? Kula Patih Jantiri. Oh, salira teh Patih Jantiri. Kula Patih Jantiri. Satria. Cageurkeun Taruna Jati. Kunaon make kedah dicageurkeun ku jisim abdi? Apanan Senopati Taruna Jati teh saurna jalmi anu gagah tur sak. Nu tangtosna tiasa ngubaran panyakitna sorangan. Teu kedah ku batur piraanan sakitu piraku kudu miwarang ka kula. Panjisanan sabenerna anjeun teh saha? Kula Panjisanan teu boga ngaran rangkepan, teu boga ngaran alias. Kula Panjisanan jalma biasa nu keur ngalalana neangan pangalaman hirup di alam dunya. Nu teu apal itu, teu apal ieu. Beras kula nepi ka ieu nagara kula nanyakeun ka para panggawa. Nagara naon ieu ngaranna? Dijawab nagara Jambarwati. Saha rajana? Dijawab Prabu Amarwati. Tapi nu anehna para panggawa anjeun ngabejakeun yen ieu nagara teh keur aya kakacauan. Kula nanyakeun kunaon nagara ieu aya kakacauan? Pajarkeun teh cenah loba karaman jalma anu hebat, jalma anu gagah sakti asup ka ieu nagara. Ulah seuri hayang seuri kula ge sabab nagara sagede ieu, nagara anu kasor gagah sakti mandraguna, rajana anu hebat, papatihna anu gagah, senopati anu sakti. Tapi jelas masih kene kaasupan ku para karaman urang leuweung anu biasa ngarannyah para warga.
ka anjeun teu miris kurang ajar Panjisanan. Memang kurang ajar, tapi lain tujukeun keur ka kula. Ajarkeun para ponggawa anjeun, ajarkeun para pangamanan di nagara. Kula nepikakeun kula jadi sasaran anu rek milu istirahat bet disangka jalma nu jahat nu saterusna diserang ku para ponggawa. Ujung-ujungna kaula tempur tarung jeung Senopati Tarunajaya di nagara Jambarwati. Kan teu arif ari kitu teh. Panjisanan, ulah Patih Jantiri apal anjeun Patih Jantiri? Lamun anjeun geus apal ka kaula nyingkah ti nagara jauh-jauh ulah datang gede ka ieu nagara kunaon? Nasieun ku kula. Ulah teu pernah sieun ku sing saha wae. Naha kula beti tita ini ti ieu nagara sabab anjeun di ieu nagara geus puguh ngacokeun ka ieu nagara. Nah teu jelas omongan tadi ti kula nu mana? Iya Patih Jantiri anu gagah sakti. Kula tadi oge geus ngomong kula datangna ka ieu nagara teh arek istirahat, minta izin ka para ponggawa kan hanya kati diizinan sabab kula kaburu disangka jalma jahat, jalma nu rek ngacohkeun. Kula dititah init bari jeung make kekerasan, eueuh kasopanan, kena-kena anjeun, kena-kena para ponggawa pejabat di nagara ningali jalma anyar pinangih tur saliwat model kula andar-andar tengah hargaan. Nah salah kula lamun merjuangkeun diri kula teu salah. Nah eta geuning ngarti saterusna aja kumaha kula rek milu istirahat ieu pitempatan. Utangtuna anjeun boga tujuan anu tangtu, niat anu geus direncanakeun ku anjeun. Niat kula jeung tujuan kula jelas rek milu istirahat sabab kula ngerasa capek tos perjalanan anu jauh. Lamun anjeun teu meunang kula cicing di dieu teu nanaon, tapi kula rek nanya sabenerna aya naon nepikakeun jalma model kula andar-andar nu teu puguh itu jeung ieuna teu dimeunangkeun ku anjeun? Aya naon? Eueuh naon? Lamun eueuh naon kunaon siga anu sieun ku kula. Nah anjeun sieun ku kula sabab kula disangka jalma jahat, karaman, jalma tukang maling, jalma tukang nipu itu jeung ieuna. Kula jalma ti luar lain ti nagara Jambarwati asup ka ieu nagara terus-terusan dicuriga ku anjeun, tangtuna kula teu ngeunah. Dengekeun Patih Jantiri, kula netepkeun moal init ti ieu nagara. Kurang ajar, sabodo rek nyebut anjeun kurang ajar, kurang waras atawa naon. Ngan naon jelas ayeuna ku sabab kula geus diopenan, ku sabab kula geus dihalangan ti mimitina, kula moal arek init ti nagara. Para ponggawa lewat ieu manusia serahkeun ka Kangjeng Raja, hirup atau paehna. Para ponggawa anu samakta ku pakarangna anu tadi hari tadi merong we ka Panjisanan kan rom eta para ponggawa ngeriung ka Panjisanan bekila eta riungan teh beki leutik wae. Wantukna Panjisanan harita anu diriung geus deukeut nakaranan kurang leuwih sameter beureunan tina riungan. Leungeun-leungeun anu samakta ku pakarang geus siap disabetkeun, geus siap ditujukeun, geus siap pake ngarencah awakna Panjisanan. Panjisanan harita nu ngareret ka sabudeunana eta bari muterkeun awakna. Pok Panjisanan harita ngomong kalayan tegas. Anjeun para ponggawa kula Panjisanan anu ngarasa teu tuah teu dosa lamun teh mah rek dipahala di ieu nagara
Jambarwati kula tangtuna terido jeung kula tangtuna bakal ngalawan sakamampuan kula. Hayo kapalang kula aya di dieu geura serangkeun sakabeh kakuatan anjeun. Kabeh para ponggawa harita anu nyeruwukeun masing-masing alatna, anu nyekel pedang harita nyabut pedangna, anu nyekel tumbak harita nojoskeun tumbakna. Tapi nu mantak anehna panjisanan harita nu teu nyingkah tina awakna, anu teu ngobahkeun awakna. Panjisanan harita leungeunna diacungkeun ka luhur. Panjisanan harita ngageter awak pelebah leungeunna. Nu antukna bumi alam asa ieu dia tapi tempatan. Panjisanan harita ngagejlikeun bumi 3 kali sukuna kana bumi 3 kali. Seor aya angin anu kacida pisan gedena. Beuki lila eta angin beuki gede muteran kana awakna panjisanan. Atuh puguh we eta jalma anu tadina arek nyerang ka panjisanan harita kalimbungan. Lantaran sawareh maka bawa ku angin anu kacida pisan gedena. Beuki lila angin beuki gede muterna beuki parah wae. Nu antukna teuing sabaraha ratus teuing sabaraha puluh eta para ponggawa geus teu mampu deui ngeimbangi atanapi nahan kasaimbangan awakna. Nu antukna ting kalayang ting galebrut harita kaseot ku angin anu kacida pisan gedena ciptaan ajian ti panjisanan. Wah, pokona mah kabeh eta para ponggawa eueuh nu nganggap mulia di hareupeun panjisanan. Kipatih Jantiri harita ngarenyag kaget ningali kakuatan ti eta satria nu ngaran panjisanan. Patih Jantiri dina hatena pok ngomong, lakadawa saha sabenerna nu ngaran panjisanan. Kakuatan anak anu memang tidak bisa diimbangan komo deui ku para ponggawa. Senopati Taruna Jati nu gagah tur sakti boro-boro mampu ngimbangan anak teu noel-noel acan kana kulit. Patih Jantiri parentah anjeun ka anak buah anjeun sarua jeung ngaruksak ka anak buah anjeun pikeun ngalawan kula. Tuh buktina gempar dia pitempatan teu aya artina pan. Kula saeutik oge teu ngahina tur ngahinis ka anak buah anjeun anu memang kamampuanana sakit. Tapi anjeun anu jadi pamimpin eueuh kabijaksanaan anu maksakeun kayang anjeun. Kula nangtang anjeun ayeuna tarung di pitempatan Patih Jantiri. Panjisanan kekuatan anu dimiliki anjeun kacida pisan hebatna kula ngaku karena kehebatan anjeun. Tapi kula Patih Jantiri anu tangtuna bakal ngimbangan kana naon ajian anu dipimilih ku anjeun. Ade lamun kitu buru ulah diingkekeun deui. Hayu urang tarung jeung kula panjisanan kapalang yeuh kula. Kapalang kula ayeuna di dieu sakalian ku aing ieu nagara dioyak-oyak. Ulah ukur jeung anjeun hunggul Patih Jantiri. Ulah nangtang karajaan anjeun anu ngaran Patih Prabu Amarwak. Urang ngajar kagok kula lamun kur anjeun sorangan dipastikeun anjeun moal nempo di paisuk. Tapi panggil raja anjeun Prabu Amarwatu, panjisanan samemeh kula ngelawan tur manggil Prabu Amarwatu leuwih hade anjeun serah bongkokan ti ayeuna sabab kula Patih Jantiri anu bakal mengel kana sira anjeun. Lakukeun ulah kur atok-atokan eta sungut. Panjisanan anu kagok asong ayeuna mah nangtang lain kur ka Patih Jantiri tapi
Prabu Amarweku anu memang kasor gagah tur sakti ditangtang sakalian ku Panjisanan. Sakabeh rahayat, sakabeh para ponggawa kasup Senopati Taruna Jati anu keur diuk nyarane harita dina temok anu diriung ku para tentara lantaran Taruna Jati anu memang luka jero. Harita ngaranjug kaget barang ngadenge Panjisanan anu geus nangtang ka Prabu Amarwatu. Cek pikirna wanian Panjisanan nangtang ka Prabu Amarwatu sabab Panjisanan memang cek pikirna memang teu apaleun saha sabenerna Prabu Amarwatu anu gagah tur sakti. Tapi keur Panjisanan eueuh nu dipikasieun. Lama manehanana memang ngarasa bener. Salamat manehna teu nyieun masalah jeung jalma-jalma. Panjisanan wani ka hareupna, wani itu jeung ieuna nanggung jawabkeun kana naon masalahanana. Curirat Patih Jantiri hari tengah curirat kadeueutan ka Panjisanan anu nangtung mancuh dina temtepan anu seukeut nakaranan. Robah ayeuna mah beungitna Panjisanan tina nu tadina katingali tenang nakaranan. Panjisanan anu ayeuna geus beda teutepanana, Panjisanan anu hayeuna hasem teutepanana. Eueuh cahaya kakasepan tina beungeut Panjisanan. Awakna Panjisanan anu ngageter. Seukeut teteupna beungeutna lir beusi atah beuleum. Sing sawae anu ngalingali kana beungeutna Panjisanan kaasup Patih Jantiri hari tanggal rasa ngageter ningali tetep anu silalatuan tembus kana jantung manehanana. Panjisanan harita pok ngomong. Patih Jantiri, ulah Panjisanan dina poe ayeuna kula janji bakal ngaruntagkeun ieu nagara sabab kula geus diopena. Kurang ajar Jantiri. Ulah Patih Jantiri anu bakal ngeureunkeun sagala paniatan anjeun. Geratahan ajan kula. Ya. Curelat. Patih Jantiri ade ngacorelat. Serangan Patih Jantiri nu tangtu ngagunakeun aji kasaktian anu hebat. Leungeun anu wakwiku harita ngaluarkeun lir ibarat haseup anu kacida pisan kanelna tina serangan-serangan Patih Jantiri. Tapi keur Panjisanan anu geus siap sagalana tangtuna geus mampu bakal mampu tur dipastikeun dina hate Panjisanan manehna dina poe harita bakal nalukeun pangeusih sakabeh di eta nagara. Satria-satria gagah harita eueuh nu daek mantuan ka Patih Jantiri. Sabab tong boro-boro ning maranehanana bet Senopati Taruna Jati nu dianggap gagah tur sakti disaluhureun satria-satria anu lain harita keur sageprakan ngalawan Panjisanan. Wantukna sararea harita ngariung lir ibarat ningali hayam anu diadu, ningali domba Garut anu diararadu harita. Masyarakat kabeh hayang ningali saha sabenerna Panjisanan kawas kumaha rupana, rupa beja-beja sanajan jauh dararatang we kapaksa kadinya. Cul anak cul pamajikan cek paribasana lalaki mah harita ini ka alun-alun kota raja hayang nyaksian tarungna Panjisanan jeung Patih Jantiri. Patih Jantiri anu nyerang hari tengah gunakan aji kasaktianana. Dijurus kajurus terus hari tengah ngalir. Tapi Panjisanan anu awakna lingas tur mutran Patih Jantiri ngajadikeun Patih Jantiri anu linglung sapada harita. Lieur ngarasa panona asaririakan. Gerakan-gerakan Panjisanan anu teu diuga sapada harita. Tapi anehna Panjisanan nepi ka ayeuna can ngasupkeun serangan ka Patih Jantiri. Kadenge Panjisanan harita nu ngomong ka Patih Jantiri. Beakeun sakabeh tangaga jeung kakuatan anjeun Jantiri. Ulah Panjisanan bakal ngimbangan ka anjeun. Patih Jantiri ngadengki kitu beuki amek wae harita. Nu saterusna Panjisatiri ngeureunkeun seranganana. Leungeunna anu disilangkeun dina pelbah dada harita ngageter hebatna kerana. Patih Jantiri ngagunakeun ajianana. Harita leungeunna ditepakeun kana taneuh barideku harita bleber. Kadenge sora gugur anu kacida pisan ting gelegerenan di Jumantara. Kilat nepi ka ting nyalalamran harita sakabeh anu neuteub di dinya sakabeh anu nongton di
pelebah alun-alun kota raja harita mundur breg hujan anu kacida pisan gede tapi hujan jika teh henteu nepi kana taneuh sabab panji sanan harita lir ibarat nahan kekuatan eta hujan angin anu kacida pisan ngagelebugna minahkeun hujan anu nepi teuing ka mana pindahna ngan anu jelas eta hujan teh teu jadi kaget keur Padi Jantiri hiji-hijina jalma anu jadi musuhna ayeuna anu sanggup minahkeun aji kasakten tina hujan anu memang eta hujan teh lain hujan tiis tapi caina anu kacida pisan ngebul tur panas lamun kuna kana kulit manusia khususna ka musuhna eta cai bisa ngarak-rak awak manusia panji sanan anu imut ngagelenyuk bari nangtung mancuh dina tangtunganana Jantiri can cukup anjeun pikeun nebarkeun hujan sakti model kitu euy yeuh ayeuna giliran kula anu nyerang ka anjeun Patih Jantiri ngaranjag kaget harita sabab nyaho-nyaho leungeun panji sanan anu nangtung jauh ti manahanana kurang leuwih aya kana 5 meter nyaho-nyaho leungeunna harita geus nyampak dina peleba beheung manehna terus ngait nu saterusna beheung Patih Jantiri harita diangkat dibalangkeun koleang haya Patih Jantiri harita ngoleang nu saterusna awakna harita asup ka jero istana Patih Jantiri harita namru di payunan Gusti Prabu Amarwatu atuh puguh we Prabu Amarwatu harita nu keur calik tina kursi karajaanana ngarenyag kaget tur cengkat kunaon ieu teh geuningan Jantiri Gusti ampun Gusti kunaon pikakeun kos kieu ampun Gusti jalmi satria nu namina panji sanan ngawuh kuak ngawi kakarat cacap harita ngomong curilat jeung aya bayangan anu asup nuturkeun di mana eureuna Patih Jantiri Prabu Amarwatu harita anu kaget neuteup seukeut ka hiji tangtungan anu jangkung buukna panjang anu imut ngagelenyuk nyaetana panji sanan sampurasun kaula Prabu Amarwatu rambes saha anjeun ulah panji sanan anjisan anjeun anu geus kabantingkeun tur ngabalangkeun ki Patih Jantiri leres kula anu geus ngabalangkeun tur ngabantingkeun ki Patih Jantiri sabab kula anu dianggap andar-andar kula anu teu dihargaan kula anu teu diijinan di ieu pitempatan kula maksa aya alasan sabab anak buah tur penggawa tur tentara anjeun anu memang ngasalan leuwih ti heula nyareknya nyarek atuh tapi sungut jeung leungeun ulah nepikakeun ngayakeun tindakan nyareknya nyarek kudu bener ulah nepikakeun ngaya tindakan anu kitu urang ngajar anjeun ulah ngajak ngomong teh bener leuleuy tapi anjeun Prabu Amarwatu ulah Amarwatu ditarima anjeun geus ngancurkeun anak buah kula lain kula nu ngancurkeun tapi tingkah laku maranehanana anu geus sombong anu geus ngarasa dirina gagah yeuh dengekeun Prabu Amarwatu kagagahan manusia teh aya batasna ti jalma anu gagah tangtu aya leuwih anu leuwih gagah dengekeun moal aya ilmu panutup anu dipimili ku bangsa manusia urang ngajar sia make jeung ceramah di hareupeun aing sagala yeuh dengekeun ulah raja ti Jambarwati Prabu Amarwatu panjisanan anjeun geus ngarusak tatana nagara
anjeun geus ngaguna sika papatih ti nagara Jambarwati Patih Jantiri lain kur Patih Jantiri tapi senopati anjeun angkeuhan anjeun jati naon teh taruna jati ayeuna keur ngarasakeun kan nyeri teu buru-buru diubaran nutang tuna anjeun bakal nyaho teh tinggal ngaranna kurang ajar haram jada setan alas kurang ajar Panjisanan rek taun tujuan anjeun datang ka ieu karaton tangtu kaula rek ngabulkeun omongan kula kapalang kaula di dieu dihina sakalian ieu nagara ku kaula rek direbut kurang ajar setan alas kacida pisan kagetna barang ngadenge omongan Panjisanan anu rek ngarebut tahta kerajaan Jambarwati dina waktu harita Prabu Amarwetu harita teu cicingeun ulah teret ka kenca ka katuhu nu puguh kalah diseungsirikeun wae ku Panjisanan neangan saha ulah teret ka kenca jeung ka katuhu Prabu Amarweni ieu nagara tina waktu anu malila geus pasti jadi milik kula setan kular kurang ajar ulah Prabu Amarwetu utang tuna bakal ngereunkeun paniatan anjeun kurang ajar kawas kitu eureunkeun lamun anjeun bisa ayo urang tarung patutunggalan sok bira maju ka hareup kaluarkeun sakabeh aji panemu jampe pamake nu ku anjeun dipimilik kurang ajar anjeun kurang ajar kacida kan kurang ajar oge aduh rasakeun ieu kekuatan kula ya relat harita paju Prabu Amarwetu dina cangkengna bari ngaluarkeun cameti anu kacida pisan gagah tur saktina eta cameti teh cameti warisan ti leluhurna tangtuna di palakaruhuna eta cameti anu digebugkeun harita kadenge ting beledagna ibarat sorak kilat tur sorak guludug anu pagulung-gulung di Jomantara Panjisanan anu waspada dina waktu harita sabab ieu raja teh anu kasohor gagah tur saktina pangawasa tur ilmu panemu jampe pamakena anu geus teu dibireukeun deui teu diragukeun deui tapi Panjisanan anu tangtuna hiji satria anu sawareh elmuna diwarisan teu jadi bapak kukutna anu ngaran Saptolilo tangtuna ngajadikeun tegerna Panjisanan harita Panjisanan anu nangtung neuteub mancuh ka Prabu Amarwetu curilat Prabu Amarwetu harita ngacurilat bari nyabetkeun eta pusakana anu ngaran cambuk